Very good, very well. Lama inu bogoh ka urang ke beres na tawaya. EBT nini cekek we. Tayana Muharram. Kolot baheula ngayakeun muharaman lain ku pangaosan komo ieu memegah panggung di kieu-kieu son di hade-hade mustami kuat naker. Kolot baheula mah lain kieu kunaon atuh hajat buruan. Ya. Majalengka, Kuningan, Purwakarta nu asok keneh. Nyai urang mah da meureun di Bogor mah geus ngarti usina. Naon hajat buruan, ngariung kabeh mungpulung, maka hiji kudu aya sasajen, dua kudu aya parawanten, katilu kudu aya duwegan, congcotan ku gula beureum, kitu takolot baheula. Nyieun kadaharan buram beureum teh. Bubur beureum, bubur bodas. Sok urang bongkar maknana supaya teu ngewa. Naon sasajen bulan Muharram teh adalah bulan umat Islam, tanggal hijina adalah Muharram. Ceuk Umar bin Khattab dicopot tina hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah, maka ragrag we bulan Muharram adalah bulan umat Islam. Maka dina Muharram kudu seperti sasajen. Aya sasajen teh artina saajen. Saajen teh silih hargaan. Kahartos? Sasajen, silih ajen, silih hargaan, silih hormat, ta eta bulan Muharram. Geuning aya parawanten, heueuh parawan, ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan baheula teuing nu ayeuna. Da teu apa. Nu baheula mah kuat ngadeg deui ka teu bitis oge. Coba nu ayeuna ka teu bitis anu disingkapkeun. Parawanten artinya memurnikan, ngamurnikeun katauhidan. Di mana letakna? La ilaha illallah. Dimurnikeun bulan Muharram teh kana tauhid ka Gusti. Matak datangna bulan Muharram atau umat Islam ngayakeun peringatan Muharraman deuk memurnikeun katauhidan ka Allah Nu Maha Kawasa, disebut parawanten. Geuning kemang teh alat media sesengitan. Jadi umat Islam teh geus meujeul silih sengitan, lain silih bauan, itu salah ieu lain, berarti nu bener sia sorangan. Riweuh teuing. Kembang, geuning duwegan. Tuh, baheula mah sok nyimpen geuning di pare sageugeus. Cau sasikat jeung saturuy, ai kalapa. Samangar ari hijina 5.000 segitu. Kalapa mah hijina teh sasirah. Jadi bulan Muharram teh geus meujeul umat Islam sasirah, sapamikiran, sapamadegan. Yakin Islam maju. Congcotan ku gula beureum, ai beureum teh amis. Nu deukeut bahasa amis iwal ti madu. Lamun bahasa geus seperti amis, jujur boro-boro kolot budak leutik resep. Kunaon urang loba nu teu mika resep lantaran bibir urang patrawali pahit. Ya, bener. Inilah siloka di bulan Muharram. Kunaon mah jeung aya dadahareun diwarnaan beureum, dianterkeun tuluy dituang ku tetangga. Beureum artina darah. Darah saha? Hasan jeung Husain. Karena di bulan Muharram terjadi kasus Karbala, Hasan jeung Husain incuna Kangjeng Nabi Muhammad dipenggal, dipake mengbal. Maka kolot baheula ceurik bulan Muharram ngutuh hujit geuleuh ka musuh umat Islam. Nama gejeung geuleuh sabab geus ngorbankeun Hasan jeung Husain dipenggal bari ditajongan. Ayeuna mah panu beureum teh bibir wungkul geuning eta. Poe ayeuna geus modern eueuh nu kitu bae. Man datang mah Muharram. Dina bulan Muharram bakal terjadi hiji Nabi Adam alaihissalam dihampura dosana ku Allah, eta terjadi bulan Muharram. Susuganan jeung mudah-mudahan bulan Muharram dipake ajang bulan keur tobat. Susuganan tobat urang ditampa Nabi Adam ditampana tobat bulan Muharram. Susuganan urang di bulan Muharram dijadikeun alat tobat seperti tobatna Nabi Adam alaihissalam. Jadi dua, bulan Muharram teh hijrahna Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah. Nabi ti Mekah ka Madinah hijrah teh pindah. Ayeuna keur urang bulan Muharram kudu pindah. Lain pindah jasad ibu ka Cimaung, pan kuring urang Cimaung, urang Bandung. Deuk naon ti Bogor ka Cimaung? Cicing di dieu. Da abdi kita yang pindah ke urang dieu, pamajikan teu boga, dulur teu boga. Deuk naon cicing di dieu? Geuning eta datang ka dieu diulem jeung dibayar. Cobaan ke mau ulem tong dibayar, datang mah. Wah, duraka deui atuh geuning.
hijrah Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah, maka orang-orang Islam datang bulan Muharram jadikan alat hijrah di mana? Tina kedul karena daek, tina salah karena bener, tina goreng karena alus, tina goreng jeung salaki jadi hade, pasea jeung dulur jadi akur. Tak ieu makna hijrah arek mata lamun ieu disebut Muharraman engke masjid subuh bakal piluh nepi keluar berjamaah. Nah apa hijrah lamun ke subuh beuki Allah keur naon ieu kikieuan. Allah ibu goreng ka salaki hijrah ti ayeuna bubar ti dieu tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon mane balik pangaosan jadi lebay meni karuji ibu bisi pernah ngahina batur ngaledek batur minta batur hijrah minta hampura poe isukan mata kolot baheula boga simbol senjata sok dimandian leres apa? Senjata nu paling ampuh manusia adalah hate tagramandian bain habannya sebeungeut senjata teh alat pamungkasna manusia keur perang tah dina awak urang boga senjata nu leuwih seukeut di batan pedang hate mun hate goreng batur can tantu kabunian kanyerina mata gerak omean hate gerak mandian di hate lain senjata eta ieu tah hartos Pak lumayan hijrah mata kuring ngarepkeun engke teh yo engke geus salat subuh teh bakal loba jelema di masjid ngawalad dah hijrah aya kareng sapoe aya ka ditu mah teh indah nu penting mah wel tina pedit kana bager isu teh ibu boga harta boga bana boga rezeki sautak saeutik gunukeun ku sararea lamun ieu nu hadir aya 5.000 moal kita karena 2.000-an mun ieu nu hadir aya 2.000 peuting ieu kaluarkeun 10.000 10 kali 2 sabaraha kumaha ieu sarakola teh dek 10 kali 2 20 apa nih mah 10.000 kali 2.000 berapa 20 juta 20 juta beres Muharraman serenkeun ka DKM pada DKM lemur urang aya nu miskin lemur urang aya nu yatim pangnyakolahkeun budak yatim bayar tak ku duit Muharram tuh si miskin teu boga beas bere tuh ku duit Muharram maka Muharram datang kabarokahan lamun rakyat leutik milu ngadaharna weh akajeun kaprok dah henteu teh nepi ka dinya bener ya sok bisi eudeup sok ti urang heula bisi eudeup gerak perhatikeun poe isuk yatim miskin nah apan bulan Muharram mah bulan yatim piatu sing nyaah kasasama hirup naon hartina salat urang zakat urang saum urang lamun tatangga nyeri hate ku perilaku urang bener tah enak digambarkeun we urang teh ibadah bebeakan salat zakat saum ibadah haji ulah waka pede bakal ka surga lamun tilu nyeri hate ku perilaku saha eta hiji inung bapa dua salaki tilu tetangga salat zakat saum ibadah haji beak naon-naonna lamun anak nyurucudkeun cai panon indung lantaran nyeri hate ku kalakuan ngabejadkeun ngaran anakna weh matak ibadah nu pantes mah ka inung bapa ari bapa nana gerhana ge bisa kieu teh lain doa batur doa indung pak kades bisa jadi kades doa indung barudak ieu bisa segede kieu perjuangan indung tapi urang geus beunghar sok mepohokeun kanu jadi di saat ibu tamelar ka kolot peuting ieu aya santunan anak yatim eta sebenarnya kerindu kanu jadi kolot di saat urang poho ka kolot budak yatim ngagoak ceurik hayang panggih hayang nempo rarayana kolot matak lamun deuk nyaah ka kolot ayeuna imeh lain engke geus maot di anteuran cai kopi pahit tuh nog atah lain jeung kapelna bogoh dari dieu papasakan ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna ayeuna ulah tanggal 22 diperingati hari ibu jepret foto jeung indungna sayang mana aing mah wadah cadu sedih lo kan sayang mana aing mah wadah tara geus dieu dah
Ayeuna deknya ka kolot mah ayeuna salat urang jagat urang saum urang bakal menang pahala Allah lamun inung mikaridho ka awak urang. Salat urang jagat urang ditolak ku Allah taala lamun inung bapa nyeri hate ku perilaku urang. Mata kahanap teu akaran, kaluhur teu sirungan, hirup teu neut, paeh teu hos, ladang sakola teu kaala manfaatna. Lamun kembang teu jadi pentil-pentil acan, geus jadi pentil keuna ku engang burung bebeakan. Gerak balik karena diri lain dosa kadulur kabaraya bisa jadi ayat dosa ka inung jeung ka bapa. Weh bari hakikat nama daya teh nu hadir teh bardegong kasukuri kalau bah mana berdegong nak ngalaman meureun bapa genep tahun 7 tahun dititah ku kolot tarang ngagugu